Salaras nama Utente putrana Pak Hadi sareng Bumirda. Beh, nu bener Deni. Leres Pak Haji. Nya, ane teh Deni teh nyarios teh. Leres Maji. Aduh. Nah, lain ngomong kita tadi atuh ya Allah, Gusti nu agung. Deni atuh nu pabelit ieu mah dimimiti oge. Hapunten Pak Haji. Abdi teu balaka teh titip payun kene apa terus terang abdi teh diancam ku aranjeunna Pak Haji. Ya, sieun-sieun ting ancaman nanaon teh. Jadi bener eta teh si Uten teh budak Neng Mirda. Leres Pak Haji. Asli pisan. Astagfirullahaladzim. Dedeh teuing Neng Mirda. Mak, disebutkan anggara-anggara ku Neng Mirda teh si Uten. Paingan atuh. Darah Neng Mirda cocok jeung si Uten. Ngan kulantaran tadi si Adang nyebutkeun yen si Uten teh budakna si Acep. Yen Deni teh nipu ka Neng Mirda nu matak maena pulang paksa. Anu utama nama jadi teh ikhlas terido atuh tah Neng Mirda kasih Uten teh. Hampir-hampiran tadi ke darah lagi dek dibatalkeun, dek dicokot deui ka dokter ngan ku dokter teu bisa da geus diropea. Deni ieu mah. Deni ieu mah. Kaboler atuh Neng Mirda geus eueuh kakarek maneh mah cacapek ah. Nah, paur ieu mah. Kan baik meureun bapak tadi teh kaancam bapak. Cek Mah Haji teh bejeng melong ka urang. Den, Pak Haji kajinek nyusul ke Jakarta. Ngan ieu mah supaya Pak Haji teu salah. Sakali lengkah teh bener. Jing, datangkeun ka dieu atuh. Rek si Akim, rek si Acep, rek saha we. Pak Haji hayang apal. Sok, supaya Pak Haji pasti, supaya Pak Haji yakin, datangkeun ka dieu jelemana. Kadi ku abdi pilarian Pak Haji mau anjeun teu kapenak. Mudah-mudahan enak mah ku abdi atuh kapenak. Sakedapnya Pak Haji nya Mah Haji hapunten sapados pasti ieu mah. Nyajung Den, buru-buru jang, buru-buru bawa ka dieu. Beh Pak Haji yakin. Geus kitu mah tuh urang buru-buru ini tinggalkeun Pak Haji Hamid hayang neang Maiti. Mudah-mudahan manehna aya di tempat rawatna Bah Wiranta. Teka catur urang geus anjo ke tempat rawatna Bah Wiranta. Barang gok kadinya kabeneran pisan. Maiti aya keur diuk dina koresi gigireun Abah Wiranta anu keur sari dina ranjang rawat. Urang tepi kadinya Maiti buru-buru cengkat tur tamiheulaan cumarita. Aduh, Den, Sujang, Den, hampura pisan, hampura emak. Cek Maiti teh bejeng acong-acongan. Tuluy urang gene malan meripok cumarita. Naon ai emak atuh mah kejeng hianat kitu mak. Ai emak keluar tina tetekon eta teh fitnah mak. Ngadosakeun diri sorangan. Mage apa? Ai mah diancam di dieu atuh ku si Hakim. Okna teh lamun mah teu nganggo ku si Abah dek dipaehan, Den. Cek Maiti harita sabalakana ngomong ka urang. Urang juk percaya we ka Maiti sabab Mang Hakim mah pastina oge main ancam. Mak, ena mah kieu we yuk. Oyahna mak. Lamun emak mau ngilu ka abdi, mak ku abdi bakal dipolisikeun penting ayeuna. Turut si Abah oge biheung teh bisa balik mak. Aduh, atuh Den, hampura emak. Nya dihampura ku abdi, tapi emak ena ngilu ka abdi. Kamana emak teh dek dikebawa kamana deui atuh Den, emak teh lah tong dikieu-kieu wae geus capek emak teh. Nah emak kumaha Hakim kejeng daek kudu jahat ku abdi emu. Lapan emak teh diancam, Den. Ayeuna abdi ngancam ka emak. Lamun emak teu kagugu ka abdi, emak dikapolisikeun ku abdi, turut si Abah moal bisa balik ti dieu. Emak kudu kumaha ayeuna atuh? Ayo mangilu ka abdi mumpung si Abah eta keur sare. Tuturkeun abdi.
Ayo tuturkeun abdi, tu tepungan Pak Haji Hamid nungguan emak. Aduh, nen kumaha tuh? Ya dan ya si abah kumaha mun aya nanaon dan tanggung jawab teu. Tanggung jawab mak. Keun bae da moal naon tuh tingalikeun perawatna ge loba na imam ke jeung sieun teuing. Ayo ngilu ka abdi. Urang ngaleos di dinya tur tanungtun Maiti. Maiti setengah digusur ku urang sabab hayang buru-buru nepungan ka Pak Haji Hamid. Di jalan Maiti teu loba ngomong, nuturkeun ka urang tur talengkah urang rada panjang. Sok sarajan kejet dipaksakeun leumpang rada gancang kulantaran urang geus ngancam ka manehanana. Teu kacatur di jalan gok atuh urang teu kahareupeun Pak Haji Hamid. Turut Pak Haji Hamid mila ananya ka Maiti. Ma, sap ka dieu mah. Sok mak, da Pak Haji mah moal naon? Sok mah ka dieu mah, sok calik di dieu ye. Tuluy Maiti ngoloyong gek diuk dihapit ku Mah Haji jeung ku Pak Haji. Hapunten juragan Haji. Maiti ujug-ujug minta dihampura ka Pak Haji Hamid. Urang cicing hareupeun Maiti telemek teu nyarek. Hapunten juragan Haji. Mak teh salaresna maka ancam. Kek. Abdi canaros canaon ka emak-emak ujug-ujug minta hampura. Naon diteken ku Deni bieu? Henteu juragan Haji. Mak, kasepuh abdi kumawantun. Semua juragan Haji hapunten mama tong dipolisikeun. Naon jurek ka polisikeun. Pak Haji Hamid seuri bajang ngaleret ka urang. Tayona geus surti Pak Haji Hamid oge yen Maiti ngabogaan salah seji Rusia. Mak, hapunten ari tadi ieu mah. Anu kuma dibalakakeun Kaneng Mirda jeung Kasim Kuring oge kapun bojo. Laras eta teh atana pinteu. Aduh, hapunten juragan Haji. Mak teh kapaksa kudu nyarios kitu teh sabab piwarang hakim emak teh. Ngan mak teh ningali si abah gitu tah anu keur ngajobrak teh dia juragan Haji. Eta si abah teh diancam ku hakim teh dek dipaehan gitu dek didudut si salangna teh.